Wilujeng enjing sadayana kumaha ieu kabarna sehat? Sehat, alhamdulillah. Mugia urang sadayana sehat walafiat saterasna dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Teu acan urang ngawitan diajar, hayu urang ngadoa heula sesarangan. Teu acan ngadoa kan ieu? Acan? Acan, yuk ngadoa heula mangga ku Okta dipimpin doana. Satu acan urang diajar, hayu urang sasarengan ngadoa di kawitan. Ngadoa lengse. Atus salam. Assalamualaikum. Wilujeng enjing sadayana. Wilujeng tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Sate acan ibu kawitan deui mah coba dicek di kenca katuhuna aya runtah teu? Aya teu. Tos bersih teh acan. Bajuna tos rapi can, cobi dilebetkeun. Jaketna dibuka heula Rifa. Nah. Bajuna, kerudungna tos rapi. Atos gareulis. Tos karasep. Sate acana saha anu telebet ayeuna Francisca? Mohon Bu, Ilyas tedamang. Cik ibu bade naro saha anu masih keneh emut urang minggon kamari diajar naon cung? Naon? Rifa? Ngeunaan? Ngeunaan nyusun teks biantara Bu. Ngeunaan nyusun teks biantara. Kumaha ai nyusun teks biantara teh lengkahna? Cung? Ayo saha anu bade kajawab. Yuk Siska. On wae. Milih jajar biantara. Milih jajar biantara terus? Bahan. Terus? Nyieun rangkai atau strukturna. Ya, terus? Ngedit naskah, keras nataharkeun. Nah, leres Siska. Kenging coklat. Ayeuna saha nu tiasa nyebatkeun teknik biantara atau metode biantara teh naon wae? Metode naskah, ekstemporan, ngapalkeun sareng impromptu. Aya keneh nu hoyong? Saya Bu. Nah, sapertos nu ibu uningakeun tadi nya, tos. Ayeuna biantara lebet kana lawungan atau pertemuan KO. Nah, dinten ayeuna kompetensi dasar anu bari sidep hontal teh nyaeta menyajikan teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteksnya. Tujuan pangajaranna nu kahiji mempraktekkan demonstrasi biantara yang telah dibuatnya dan menanggapi peragaan biantara yang sesuai dengan kaidahna. Nah, janten engke unggah kelompok ngapresentasikan hasil videona, kelompok sanesna menanggapi. Ya, apa menanggapi kan? Diajen ku hidup dinilai oleh kalian. Kekuranganna naon, kelebihanna naon, kedahna kumaha. Nya Isan? Ya, ulah susurian wae. Siap Isan? Siap. Nu sanesna siap? Sate acan urang ngawitan kana presentasi video. Ibu hoyong terang naon kendala kamari dina ngerjakeun video. Cobi kelompok hiji kendalana naon kamari? Kendalana dina ngapalkeun teksna Bu. Sabab abdi sareng kelompok kawatos dina basa Sunda.
Janten sesadina ngapalkan teks biantarana. Janten kawatesna dina menghafalkan teksna. Sabab bahasa Sundana masih keneh kirang. Nah, kelompok 2. Sami sareng kelompok hiji Bu, kawates dina bahasa Sundana, utamana dina ngabentenkeun huruf vokal e, sareng e. Nah, janten kelompok 2 mah kendalana dina ngabentenkeun huruf vokal e sareng nya. Kelompok 3 kumaha? Alasna kami Bu, kendala utamana dina bahasa Sunda. Kami kelompok dulu kendala dina lentongna Bu. Janten sesah nyaluyukeun sareng lentong musae. Nah, janten kelompok 3 mah kendalana dina lentong. Kelompok 4 terakhir. Salian kendala tina bahasa Sundana, kendala sanesna dina gaya nyarita Bu. Abdi sareng kelompok masih bingung kumaha gaya nyaritana. Saya sangkan ngirut Nanti kendalana dina gaya nyarita. Berarti katitenya di kelompok hiji, 2, 3 sareng 4 teh kendala utamana masih kene kurang atau tetep paham dina ngagunakeun bahasa Sunda. Kukituna hidup kedah dibiasakeun nyarios ku bahasa Sunda minimal dina pangajaran ibu. Ayeuna ku ibu dibagikeun heula LKPD-na ka unggal kelompoknya ieu. Ida punggah kelompok terus kenging LKPD atas tinggal di payun aya LKPD anu kedah hidup kerjakeun janten engke unggah kelompok ngapresentasikan hasil video ku kelompok sanesna dinilai. Nah misalkan eusina kumaha, eusina dipikaharti atau henteu, menarik atau henteu, bermanfaat atau henteu. Kaonjoyan teh kelebihana misalkan tina kelompok oktama kelebihana tepake teks videona misalkan. Terus misalkan intonasina sesuai, lafalnya jelas, ya. Nah, lamun kahengkeran mah kekuranganna misalkan kekuranganna kelompok nagalih mah henteu jelas Bu, vokal e nah misalnya. Ya, paham? Paham? Ngartos? Ngartos. Pami ngartos, ketua kelas saha? Okta. Okta, ayo kapayun urang tentukan saha nu ngapresentasikan ka hiji. Kelompok hiji dugi ka 4. Nembe atos ningali video ti kelompok hiji dugi ka 4 ngapresentasikan hasil kelompokna. Ayeuna urang lebet kana sesi masihan tanggapan. Ya, atawa patarosan kanu tadi video tos ditayangkeun. Mangga saha anu bade masihan tanggapan ka hiji? Ibu, numutkeun abdi kelompok 4 atos pangjantrena suantena jelas oge lentogna pami kelompok 2 dina na masih aya nu lepat. Masih aya anu lepat leres saur Isan. Aya deui nu bade masihan tanggapan? Rizky kumaha? Dina tapi dina resi biasana tos punya dan gampang dikaharti. Mohon tak kelompok ti Rizky aya deui pamukas nu bade masihan tanggapan? Ibu numutkeun abdi kelompok hiji tos sae pisan utamina dina wirama tentongna tos jelas pisan tapi hekerna dina sina masih kurang si usina masih kurang menariknya janten pitunduheun. Oke. Ayeuna alhamdulillah reras tadi saur Ihsan, saur Safira,
tos nganilai biantara ti kelompok sanes. Tadi kan hidup tos aya tos menanggapinya ayeuna cobi saha nu bade masihan iya manfaat tina ngabiantara teh kumaha. Cung. Ibu, Kumaha? salaku pangregep urang tiasa nambihan pangawuruh sareng pengalaman kanggo urang Sareng ngambih pengalaman kanggo urang salaku nu ngadangukeun gitunya. Leres saur kita aya deui. Biantara teh ngadugikeun hal nu penting, janten ngaliwatan biantara urang teh salaku pangajak dina milampa kahadean. Nah, leres tadi saur Riva sareng Lukita nya dina ngabiantara teh manfaatna sae pisan nya eta urang teh kenging informasi anu penting. Alhamdulillah tadi sadaya parantos nerengse midangkeun video teras hidup oge atos menanggapi kelompok nu sanes hatur nuhun urang emprak heula kangge urang sadayana. Nah, ayeuna urang sapertos biasa kanggo ngukur kamampu hidup nya ayeuna bukuna LKPD-na dirapihkeun heula urang lajeng kana kuis ya kuis engke nu 3 jalmi nu nilaina pangsaena kenging deui coklat ya ayeuna kaluarkeun HP na handphone Oke, berarti kahiji Rehan ya, kanggo Rehan, kanggo ya Rizky. Emprak deui kanggo urang sadayana. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kagiatan pamungkas atau penutup dina dinten ayeuna sataacan ibu tutup ieu kagiatan cobi hayu urang cindekeun heula simpulkeun heula kagiatan dinten anu tiasa nyimpulkeun kagiatan dinten ayeuna kenging deui hiji coklat deui saha anu bade nyimpulkeun kumaha Tetap sikapna alus resina gerak awakna merenah omonganna merenah sareng gaya caritana nu nyirut janten ngabiantara anu sae teh tadi kedah kumaha teteg sikep nah alus eusina gerak awakna merenah omonganna merenah sareng gaya nyaritana kudu ngirut ngirut teh naon ngirut teh menarik kanggo Grandi. Oke, siswa-siswi sadayana alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna teh parantos rengse nya kanggo lawungan salajengna dipayun aya materi pembelajaran aya scan QR-na engke linkna ku ibu dipasikeun dina grup mangga ku hidup pelajari kanggo minggon payun nya siap siap ayeuna urang tutup wae ieu kagiatan sateu acan ibu nutup ibu gaduh hiji sisindiran nya kupingkeun deui ngalalauk jeung Teh Maya balikna mawa sukun hatur nuhun sadayana tepang deui minggon payun nya oke urang tutup wae ieu kagiatan ku ngadoa baba sasarengan mangga ku Okta dipimpin deui doana Okta. Siap mungkas kegiatan dina dinten ieu doa dikawinkan. Doa rengse. Atur salam.